eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Hiji deui nu kudu dileungitkeun tina hate anu jadi panghalang nyaeta panghalang tina tauhid jeung tawajuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta leungitkeun tina hate anjeun berharap ka makhluk, ulah berharap ka diri sorangan, ulah berharap ka anak pamajikan, ulah berharap ka kolot ka mertua, ulah berharap ka guru, ulah berharap ka dunungan, ulah berharap ka ilmu, ulah berharap ka amal ibadah, ulah berharap ka muamalah saperti ka warung, ka kebon, ka sawah, ka pabrik jeung sajabana. Tapi pusatkeun sakabeh pangharepan anjeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab Allah nu bisa diharapkeun ku manusia dina kahirupanana di alam dunya amin Gusti Allah wungkul. Anu berharap ka makhluk mah kabeh oge kecewa. Matak mun hayang sugema ulah berharap salianti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina urusan berharap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala loba jama anu teu nyaho ilmuna, teu nyaho carana sahingga teu saeutik anu salah cara dina berharap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kumaha cara berharap ka Gusti Allah? Kahiji kudu nyaho heula nu kumaha nu disebut harapan. Ar-raja'u maqaranahu amalun wa ila bahwa umniyatun. Ari anu disebut harapan nyaeta anu dibarengan ku migawena. Mun teu dibarengan ku migawena mangka eta teh lain harapan. Ari anu teu dibarengan ku migawena mah disebut umniyatun. Nyaeta angan-angan atawa hayalan, artina kebohongan. Matak cek katerangan ti sabagian ulama ar-raja'u ta'alluqul qalbi bimat umi yahsuru bil mustaqbal ma'al ahdi bil amalin muhasilillah. Ari anu dimaksud berharap teh nyaeta gumantungna atawa muntayangna hate tina suatu perkara anu diharepkeun atawa tina suatu pamaksudan atawa suatu cita-cita. Hartina nyaeta tina perkara anu bakal terjadi dina mangsa anu bakal datang. Kalawan dibarengan ku pagawean anu ngadukung atawa anu jadi wasilah anu jadi jalan kana berhasilna eta pangharapan. Contoh misalna ujang hayang panen bonteng, ta eta kahayang teh bisa disebut harapan lamun kahiji aya lahana, kadua aya pacuana jeung ngolah lahana, katilu aya duitna jang meuli bibitna jang meuli monsana jang meuli tuturusna jang meuli gemukna jang meuli pestisidana jeung sajabana. Kaopat daek digawena teu mimiti ngaheuleur ke mana ngabinih ke mana melakna nyeborna neang caina. 'na, 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 'na,
bari digawe tuluy ujang berharap ka Gusti Allah yen 40 poe deui bakal panen bonteng. Cek dina hate ujang teh misalna, ya Allah mudah-mudahan abi bisa panen kalawan panen anu nyugemakeun, kalawan panen anu alus bontengna, alus hargana. Pak ujang miharap kitu ka Gusti Allah teh bari digawe ngebon bonteng. Tah mun ujang saperti kitu mangka ujang teh disebut jalma anu aya harapan. Tapi sabalikna teh eta lamun ngan saukur kahayang wungkul nyaeta teu dibarengan jeung gawena, teu dibarengan ku berjuangna, mangka eta teh ngaranna lain harapan tapi hayalan. Heuh, mun aing boga duit sakarung ku aing rek dibagikeun ka budak yatim, ka fakir miskin, ka janda-janda tua, ka kaum duafa. Cek ujang ka Aden, ditanya ku Aden, ari keur manehna mah jang? Gampang ukur aing tinggal ngalamun deui. Tani kitu teh disebut umniatun, eta lamunan hayalan anu usina kebohongan. Hartina jauh jeung kanyataan anu bakal terjadi dina mangsa anu bakal datang. Itu ar-raja'u maqamun syarif. Ari roja teh nyaeta berharapna anjeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, eta teh mangrupakeun kadudukan anu mulia. Disebut mulia diantarana ku sabab kahiji berharap ka Gusti Allah teh eta mangrupakeun sabagian tina wujud tauhid. Di antara nyaeta la ilaha illallah, la matluba illallah. Teu aya pangeran salian Gusti Allah, teu aya pangeran salian ti Gusti Allah teh hartina di antarana nyaeta teu berharap salian ti ka Gusti Allah. Nu kaduana ari berharap ka Gusti Allah teh eta mangrupakeun sabagian tina tanda ubudiyah. Sabab ku berharapna anjeun mang ka Gusti Allah hungkul eta ngandung hati anjeun geus nyanyatakeun sifat kahambaan atawa sifat ubudiyah. Di antara sifat hamba teh nyaeta lemah. Hartina anjeun berharap ka Gusti Allah teh sabab anjeun nyaho, sabab anjeun sadar yen anjeun teh ngan saukur hamba anu keuna ku sifat lemah. Di antara kalemahanana nyaeta teu bisa mastikeun, teu bisa ngajadikeun kana naon anu dipiharep dina ieu kahirupan dunya. Contohna saperti tadi ari kahayang mah heueuh siki bonteng teh anu dipelakeun di kebon teh jadi kabeh jadi 100%. Tuluy buahna lalu beut jeung marulus teu kena ku hama. Terus hargana naik. Mudah-mudahan nu ayeuna hargana sakilo 2000 teh engke mah pas giliran urang panen hargana jadi naik jadi 4000. Eta cek nu ngabon bonteng. Nya kitu deui cek nu dagang, cek nu nyawah, cek nu di pabrik jeung sajabana aya harapanana masing-masing, aya kahayangna masing-masing, tapi teu bisa mastikeun, teu bisa ngajadikeun, teu bisa nganyatakeun kana eta harapan. Sabab kanyataanana mah eta harapan teh terjadi jeung tidakna lain kumaha ceuk kahayangna. Lain kumaha ceuk kahayangna eta jama, tapi kumaha ceuk kehendakna Gusti Allah. Taku sabab kitu mangka palebah dinya ente butuh ka Gusti Allah. Sabab eueuh bisa ngajadikeun sesuai jeung harapan anjeun kecuali ngan Gusti Allah hungkul. Muka tilu berharapna anjeun ka Gusti Allah teh eta kasub ibadah.
Ari inti tina ibadah diantarana nyaeta ngagungkeun jeung sumberah diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku berharapna anjeun ngan ka Gusti Allah wungkul mangka eta geus mangrupakeun hiji wujud pengagungan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartina anjeun mengakui jeung menyadari kana uluhiyahna jeung kana rububiyahna Gusti Allah. Yen Gusti Allah teh ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in muhit, maha kawasa kana sadaya perkara, iradatna kudratna jeung rahmatna meliputi kana segala sesuatu. Hartina naon anu lebih kahayang ku anjeun lamun teu dikersakeun, lamun teu dikawasakeun, lamun teu dirahmatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal jadi kanyataan, cadu menjadi kanyataan. Moal teu diiradatan, teu dikawasakeun, teu dirahmatan, teu ditulungan ku Gusti Allah moal jadi kanyataan eta pangharapan manusia teh. Tah anjeun teu berharap ka makhluk teh, anjeun berharap nang ka Gusti Allah teh sabab anjeun nyaho jeung anjeun sadar ka dinya. Eta teh kaasup ibadah, kaasup kana ngagungkeun jeung sumberah diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeung ari ibadah eta aya ganjaranana. Hartina sok sanajan dina kanyataanana anu tumiba ka diri anjeun teu sesuai jeung pangharepan anjeun, anjeun tetep untung sabab anjeun geus meunang ganjaran tina eta harapan. Sabab ari harapan teh ibadah jeung ari ibadah teh aya ganjaranana. Hartina rek cumpon rek teu cumpon eta pangharapan anjeun tetep untung sabab anjeun geus meunang ganjaran. Hartina tetep bakal aya balesan anu alus ti Gusti Allah, boh di dunya boh di akhirat. Kege bakal kapanggih ku ente eta ganjaran teh. Jadi hiji jalma mundina kanyataan hirupna di alam dunia berharapna ngan ka Gusti Allah wungkul, mangka eta jalma teh geus aya dina makom anu luhur, geus aya dina makom anu mulya. Teu kasaoran teu sabagian ulama tina 10 tingkatan makom rohani, makom roja teh aya dina tingkatan kadalapan. Matak mun ente geus bisa roja, ente teh geus hebat yang sabab ente geus bisa migawe perkara anu teu bisa dipigawe ku kalolobaan jalma nu hirup di alam dunya. Sabab kalolobaan jalma mah berharapna teh lain ka Gusti Allah. Berharapna teh nyaeta berharap ka ilmu, berharap ka amal, berharap ka warung, berharap ka kebon, berharap ka gunungan, tegasna mah berharapna teh berharap ka makhluk. Wa huwa yam'asu alal ijtihad fil amal. Jeung ari berharap ka Gusti Allah eta bisa ngadorong anjeun pikeun soson-soson dina digawe. Jadi ari berharap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala eta jadi perkara anu gede gunana keur jalma-jalma anu ariman. Di antara gunana teh nyaeta ngabangkitkeun optimisme jeung ngadorong anjeun pikeun soson-soson dina digawe, pikeun ngaluarkeun kamampuan terbaik anjeun dina eta amal, dina eta pagawean. Hartina maksimal dina digawena teu satengah-satengah. Sabab naon? Sabab anjeun miharepna ka Gusti Allah. Hartina di dinya anjeun sadar yen anjeun teh keur dinilai ku Gusti Allah. Beda jeung jalma anu berharapna kabinungan,
ari nu berharap na kadununganna alusna teh soson-sosona teh ngan sabuat keur aya dunungan unggul. Ari dununganna geus indit mah biasa deui, males-malesan deui dina digaweana heueuh. Komo mun dununganna korek. Mau kumaha digaweana heueuh, para menang bonus dilembur-dilembur di bonus antara. Pan kana gaweana ge asal-asalan heueuh, sabab eta jama berharapna ka dunungan. Matak nu berharap ka Gusti Allah mah biasana hasil pagaweanana leuwih alus jeung produktivitasna tinggi. Ari nu digaweana alus jeung produktivitasna tinggi mah jang borok jalma Islam, jalma kafir ge saperti jalma Cina butuheun. Dipenta ku batur ge teu dibikeun. Koh eta si Udin dipenta we nya ku urang butuh karyawan. Tuk si engkoh teh, ulah si Udin mah kurang ge butuh. Ta ari geus aya nu menta mah pan si engkoh ge was-was, buru-buru ditaekeun gaji mah si Udin teh da sieun direbut ku batur supaya si Udin teu kagoda ku tawaran gawe keluar. Matak mun hayang kualitas kemanusiaan ente ningkat mah digawe teh jang ulah karena dunungan, ulah karena makhluk, berharap teh ulah karena makhluk, tapi karena Allah, tapi ka Gusti Allah. Rek aya rek eueuh dunungan ente tetap soson-soson dina digawe, sabab nu diharapkan ku ente lain dunungan tapi Gusti Allah. Gusti Allah mah teu kena ku eueuh beda jeung dunungan mah aya eueuhna heueuh. Jika seorang Imam Ghazali radhiyallahu an, fal abdu idza basa fil iman bil qalbi wa saqahu bima'i ta'at wa tahara qaba'an sauki ahlaki rabi'ah wa antadara min fadlillah tasbitahu ala jalik ilal maut wa husnil khotimah al mudiyati ilal maghfirah kaman tiberuhu roja'an hakikiyah. Sawajama anu melakun binih iman dina hatena tuluy kumanehna eta binih anu geus dipelakun teh diurus saperti dicebor, digemuk, disemprot ku anti hama. Ari eta binih anu dipelakun dina hate mah nyaeta rupana teh diantarana iman jeung diceborna teh nyaeta ku kataatan. Jadi ari iman teh lir ibarat binihna jeung ari amal kataatan eta lir ibarat cai jang nyeborna. Tuluy hatena kumanehna dibersihan tina hama-hamana tina cucuk-cucukna. Jadi hate teh lir ibarat kebona. Di kebon teh ulah aya hama, mun aya hama geuwat dibersihan supaya teu maruksak kana kepelakan. Ari hama teh nyaeta sifat jeung akhlak anu tercela. Tuluy sanggusna eta iman dipelakeun, tuluy diceboran, tuluy hatena dibersihan tina hama-hamana, tina sifat-sifat jeung akhlak-akhlak tercela. Tuluy manehna ngadagoan anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala anu ditetepkeun kana hasil akhir tina eta pagaweanana anu saperti kitu. Nepi ka datang mautna manehna maut dina kaayaan miharep ka Gusti Allah, diantarana berharap husnul khotimah jeung menang pengampunan Gusti Allah, mangka penantian eta jalma teh atas anugerahna Gusti Allah teh eta teh disebut harapan anu bener. Jadi diantara bedana jalma anu berharap ka Gusti Allah jeung jalma anu ngahaya nyaeta dina penantianana.
Ari anu berharap ka Gusti Allah mah manehna menanti anugerah Gusti Allah teh sambil digawe sambil beramal. Sedengkeun ari anu ngahayal mah hayang menang anugerah ti Gusti Allah tapi teu daek digawe. Hayu we didagoan irahanya Gusti Allah terek maparinkeun anugerah teh bari teu digawe. Gawe teh ngan cicing maneh teh menanti bari ngalamun. Tamun aya jalma saperti itu mangka eta jalma teh teu disebut jalma anu berharap ka Gusti Allah. Jadi cara berharap ka Gusti Allah teh salah lain saperti kitu. Ari cara berharap ka Gusti Allah mah nyaeta ku cara digawe. Ceuk firman Gusti Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Kahfi ayat 110, "Pamangkana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada." Mangka saha jalma anu berharap panggih jeung pangeranana. Ari panggih jeung pangeran teh dina konteks kahirupan dunya mah behdieuna di antara tafsirna nyaeta panggih jeung ijabahna, panggih jeung anugerahna. Mangka pigawelah amal soleh. Artina kudu daek digawe kalawan pagawean anu alus nyaeta anu loyok jeung karidoan pangeran. Jeung ulah aya hiji-hiji acan kamusyrikan dina sajeroning migawe eta amal ibadah. Itu jadi can disebut berharap ka Gusti Allah lamun anjeun can digawe ku pagawean anu terbaik anu dipikarido ku Gusti Allah. Jeung can disebut berharap ka Gusti Allah lamun dina diri anjeun aya keneh kamusyrikan. Jeung ari sabagian tina wujud kamusyrikan teh nyaeta kamusyrikan anu hopi anu tersembunyi dina hate. Contona saperti berharap ka makhluk. Anu berharap ka makhluk berarti geus nyencang tina tauhid, geus nyencang tina la ilaha illallah, la matluba illallah. Eta tasuk kana kamusyrikan. Kitu. Ayeuna mun dina bab digawe teh aya dua rupa. Kahiji digawe dohir, kadua digawe batin. Ari digawe dohir nyaeta digawe lewat jalur bumi. Contohna ngebon nyawa dagang di pabrik di pamerintahan jeung sajabana. Sedengkeun ari digawe batin nyaeta digawe lewat jalur langit. Contohna saperti tirakat, saperti riado. Jadi dina bab kasampurnaan gawe mah can sampurna gawe anjeun lamun anjeun can digawe lahir jeung batin. Jadi lamun digawe hayang bedas gawena dua kali. Borang digawe di jalur bumi, peuting digawe di jalur langit. Contoh misalnya ujang berharap ka Gusti Allah, yang Gusti Allah teh melancarkan ke ujang dengan urusan ekonomi, tapi ujang teh teu boga keahlian sejen salianti dagang cendol. Teu kudu pusing keureuh anu aya pagawean anu biasana, borangna tetep enteng berjualan cendol. Ta eta gawe dohirna nyaeta gawe di jalur bumi. Tambahan ku gawe batin, ku gawe di jalur langit. Ari gawe batina misalna jam 11 teh ente teh mandi tuh salat tobat tuh salat hajat tuh zikir asma menyambung jeung urusan ekonomi misalna ya patahu ya rojaku ya patahu ya rojaku ya patahu ya rojaku tuh jam 11 nepi ka jam 1 misalna tuh ditutup ku munajat.
misalnya mudah-mudahan Gusti kalawan rahmat ya papah ya rojak ngejembarkeun ka abdi ku rezeki jeung barokahna gitu. Contoh eta mah tadi turutan eta mah ngasaukur contoh mantennya mah kudu kumaha sayan kajengan penta nasihatna dina urusan eta, penta ijazahna dina urusan eta. Kalamun hiji harapan dibarengan kedua pagawean nyaeta ku pagawean dohir jeung pagawean batin, mangka pagawean anjeun teh jadi pagawean anu pedas, anu rongkah, nyaeta digawe di jalur bumi jeung digawe jero langit. Tah etalah harapan anu deukeut jeung kanyataan.